Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaci kajang meser dalima, wilujeng tepang kasadayana. Simkuring punitan hikmah, salah sawios guru di SMP Tunas Unggul, oge salah sawios mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 hiji di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, baris midangkeun video peer teaching anu dilaksanakeun dinten Sabtu kaping 8 Oktober 2020 hiji. Video ieu mangrupi salah sawios runtuyan tina perangkat pangajaran nyaeta nu kahiji aya RPP, anu kadua aya materi ajar, katilu media pangajaran, kaopat LKPD sareng nu pamungkas aya instrumen penilaian. Mangga Akang Teteh Bapak Ibu nyanggakeun video peer teaching simkuring, mugia aya manfaatna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaci kajang meser tas B, wilujeng siang kelas 7B. Wilujeng siang. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Ibu damang. Alhamdulillah ibu oge aya dina kaayaan sehat walafiat. Hatur nuhun pisan upami hideup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Tos katawi sih kelas 7B tos sargepnya rupina tos lengkep sadayana aya 8 siswa. Kumargi tos hadir sadayana urang kawitan wae lawungan dinten ayeuna ku ngadoa sasarengan supados kagiatan dinten ayeuna aya dina kabarokahan. Mangga KKM kelas 7B rahmatnya KM teh mangga rahmat dipimpin heula kanggo ngadoa. Mangga Bu, siap. Rerencangan sadaya, saya ga sate acanong di kawitan. Ibu mau menyisihkan untuk mamanya di kawitan. yang kebakaran itu. Iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bager urang tos ngadoa mugia kagiatan dinten ayeuna tiasa lancar sareng materi anu bade didugikeun ka hidep gampang kapahamna sareng mangpaat kanggo kapayuna kitu. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa patepung lawung sanaos dina masih dina kaayaan daring. Nanging sumangetna mudah-mudahan tetap tiasa dijaganya. Tos siap kanggo diajar sareng Ibu? Siap, Bu. Aya nu teu acan ngawaler ya supados sumanget upami Ibu naros siap diajar. Hidap ngawalerna nganggo gerakan kieu nya. Kumaha tos siap diajar ngawalerna siap sumanget kitu nya. Jantan siap sumanget. Supados aya gerak motorikna oge. Kumargi ieu kan hidap calik wae di bumi nya supados aya gerakna. Mangga urang kawitan. Kumaha tos siap diajarna? Siap. Kade tos aribaknya, ieu teh kade bisi aya nu ngahiliwir naon. Mudah-mudahan tos aribaknya sanaos ieu jam kahiji. Oke, barudak tah. Aya nu tos uninga dinten ayeuna urang bade diajar perkawis naon? Dina lawungan kamari salaresna tos dipedar ku Ibu. Iklannya Bu. Layanan masyarakat, Bu. Leres pisan dinten ayeuna teh urang bade diajar perkawis iklan layanan masyarakat. Tos katawis teh acan dina layar hidup. Aya Bu. Ayahnya Ah, dina iklan layanan masyarakat ieu teh kabagi janten 3 lawungan bager. Nu lawungan kahiji ayeuna urang bade diajar ngeunaan eusi sareng huruf vokal basa Sunda nu aya dina iklan layanana. Lawungan kadua minggon payun kumaha ragam informasi sareng struktur keur wangun nu aya dina iklan. Lawungan katilu
kumaha carana urang tiasa nyusun iklan layanan masyarakat anu nirut sareng komunikatif. Lajeng kanggo lawungan dinten ayeuna mah urang fokus kana ieu wae. Maca contoh iklan layanan masyarakat ieu ku Ibu tos dibagikeun modulna nya dina LMS sakola. Mangga ku hidap dibuka deui saatos dibaca sareng urang diskusi. Urang diskusikeun perkawis salah sawios eusi iklan layanan masyarakat tur vokal nu aya dina eta iklan layanan. Anu salajengna terakhir kanggo ngukur nah hidap tos paham atau napi teu acan urang aya latihan sareng tesna kitu. Ieu kompetensi dasarna intina hidap diperdih tiasa ngaidentifikasi. Ngaidentifikasi museur kana ieu nya bageur kana eusi sareng aspek kabasaanana nu aya dina iklan layanan masyarakat. Tah ieu tujuanna. Naon wae eusi nu aya dina iklan layanan sareng aspek kabasaanna kumaha nah atos saluyu sareng kaidah dina basa Sunda tanapi teu acan urang baris medar dinten ayeuna kitu. Lajeng kanggo penilaianana. Penilaianna aya 2, engke nalika lumangsung diajar aya tugas urang ngerjakeun dina Jamboard supados teu bosen. Anu terakhir aya tes formatifna urang ngalangkungan kuisis. Henteu seueur soalna mung 5 soal mugia hidap tiasa kenging nilai nu sae. Tah sata acan ka dieu Ibu bade naros cobi. Pami kelas 7B aya anu kantos ningal atau ngadangu iklan boh dina media sosial elektronik atau napi di mana wae aya nu kantos ningal atau napi ngadangu atau napi maca. Ningal Bu, ningal. Sering ya. Pami Rahmat ningalnya di mana Rahmat? Dina spanduk Bu, di jalan geuning Bu sok aya. Sok aya iklanna naon Rahmat? Nah iklan layanan masyarakat atau napi sanes eusina naon Rahmat? Iklan teh Bu aya nama anu ngajak kanggo disuntik Bu. Leres kanggo vaksin ya, kanggo vaksin kumarga ini nuju usum corona. Cobi sajalmi deui Pami Lilis kumaha? Lilis kantos ningal atau napi maca? Sering ningal iklan dina TV, Bu. Oh, Lilis mah dina TV. Iklan naon wae tah Lilis anu kantos katingal ku Lilis? Iklan Shopee, iklan patuangan, iklan naon nya seueur anak-anak shopping Lilis mah nya anu balanja. Tah nah anu disebatkeun ku Lilis tadi lebet kana iklan layanan masyarakat atau napi sanesnya urang tinggal we. Iya Ibu gaduh 5 contoh iklan dina slide ka hiji katawis ku hidupnya aya 3 gambar basa teh ciciren bangsa micin runtah kawalungan sareng urang ngirit energi. Bandingkeun sareng dinu slide kedua. Tah mangga kumargi tadi Lilis nu masihan contoh iklan Shopee nya. Mangga Lilis di amasela ieu nu background-na beureum. Simpati Tokmania ngobrol sababaraha kali sapoe jemput ngan ukur Rp2.000. Iya iklan zaman kapungkurnya masih zaman SMS. Tah upami ditinggal kinten-kinten sami teu antawis iklan anu dina slide kedua sareng dina slide kahiji. Henteu Bu, benten. Benten Bu. Bentenna kumaha cobi Ratna? Pami didinya mah Bu siga nu icalan siga nu ngajak eta mah Bu jadi komersil eta mah Bu. Dinu ieu nya anu Nya. slide kedua leres pami dinu slide kahiji tadi nu ngawaleun teh saha Vini nya? Pami slide kahiji kumaha Vini? Ieu mah mamatahan Bu, ulah mikeun runtah kawalungan nangtang caah. Caah teh naon Bu? Banjirnya Bu nya. Leres pisan caah teh banjir. Jantan katawis ku hidup bentena pami dina iklan kadua mah ieu ngajual produk, aya produk anu dijual. Pami dina slide kahiji
Iya eusina salah sawiosna tadi saur Vini leres aya panyaram atau larangan sangkan ulah migawe hiji hal. Janten kira-kira nu lebet kana iklan layanan masyarakat dina slide kahiji atau napi slide kedua? Muka hiji, Bu. Kahiji. Leres pisan meni palinternya leres dina slide kahiji eta lebet kana contoh iklan layanan masyarakat. Nah, ayeuna urang tinggal iklan secara umum. Ari iklan teh asalna tinu naon sih? Iklan teh sing horeng asalna tina bahasa Melayu, nu akar kecapna teh dina bahasa Arab. Iklan. Istilah iklan mimiti diwanohkeun dina taun 1851 ku Sudaryo Cokrosiswono, tokoh pers nasional. Pikeun ngaganti istilah advertente. Eta teh asalna tina bahasa Walanda. Janten kapungkur Sudaryo Cokrosiswono teh hoyong ngarobih bahasa nu sering dianggo, kumargi sering nganggo bahasa Walanda, sareng bahasa Inggris aya advertising, supados sumanget nasionalna aya digentos janten nganggo iklan. Bahasana kitu tah sajarahna teh. Boh iklan komersil, boh non komersil. Komersil mah tadi nu ngical produk, paminon komersil mah iklan layanan masyarakat teh ya. Intina mah sami wae ngajak masyarakat sangkan wanoh karena segala rupa anu diiklankeunana. Eta samina kami bentena tadi tos katawisnya tina wanoh jadi kapangaruhan ku eta iklan miharepna tiasa ngalakukeun hal anu dipikah hayang kudu ngajieun ngadamel iklanna. Teras ditinggal tina fungsina aya 3 pami iklan layanan masyarakat. Aya informing, persuading, sareng reminding. Kami informing hartosna eta iklan teh ngabewarakeun. Eusina mau ngabewarakeun hungkul. Pami persuading ieu nganggo bahasa Inggrisnya teu sawios. Orang Sunda ge ulah eleheun dina nganggo bahasa Inggrisna. Persuading hartosna eta umajak sangkan masyarakat teh migawe hiji hal anu dipikah hoyongna. Contohna tadi urang ngamumulai budaya Sunda berarti eta ajakan. Sareng reminding hartosna panggeuing pangemut. Sangka naon ngelingan masyarakat bisa apal karena hiji program pamarentah. Contohnya naon tadi nu disebutkeun ku Rahmat. Ayeuna mah nuju usum spanduk atanapi baligo anu miwarang divaksin. Tah eta salah sawios contona. Salajengna saatos fungsina dina ngadamel hiji iklan aya 2 aspek nu kedah diperhatoskeun ku urang teh. Aya kamampu ngagunakeun basana sareng kamampu senina. Ngagunakeun bahasa ieu aya kaitanna sareng kumaha carana urang nyerat ngagunakeun kandaga kecap atanapi kosakata anu komunikatif henteu mata clear nu macana bahasana basajan kalebet kumaha carana urang nyeratkeun huruf-huruf dina iklan layanan masyarakat kumargi urang mah diajarna bahasa Sunda tangkosna wae kedah merhatoskeun aksara vokal nu aya dina bahasa Sunda. Cobi aya nu emot teu aksara vokal dina bahasa Sunda kumaha. Tah ieu nya biasa diangos cobi Bunita hoyong nyungkeun bantosan ka Laras. Tiasa diangos Laras anu aksara vokal dina bahasa Indonesia. Biasa, Bu. Mangga Laras. Aya A, I, U, E sareng O. Kami aksara vokal dina bahasa Sunda. Aya A, I, U, E, A, I, U, E, O, E, sareng E. Oke, leres pisan. Laras, ieu katawis bentenna naon? Aya sabaraha jumlah aksara vokal dina bahasa Indonesia? Benten tina jumlah Ibu upami dina bahasa Indonesia mah aya 5, upami dina bahasa Sunda mah dina bahasa Indonesia bahasa Sunda mah aya 7. Aya 7 leres pisan. Eta pisan bentena pami bentena tina vokal naonnya Heri? Vokalna teh aya dina Sunda mah aya sareng Bu. Tah leres pisan merhatoskeun berarti Heri ieu leres pisan bentena nya pami urang ngadamel iklan layanan masyarakat nggunakeun bahasa Sunda otomatis aya aksara nu benten utamina dina vokal ieu E nya pami dina bahasa Indonesia mung aya hiji E. Nah, dina bahasa Sunda mah aya 3 rupi.
aya pepet, aya curug nu aya halisan sareng aya ieu kedah diperhatuskeun pisan sangkan si iklan tiasa kadugikeun kanu macana, kanu ningalina atau nu ngadanguna. Nah, tadi kan terus diajarnya ngeunaan aksara vokal. Ayeuna ibu bade nyuwunkeun bantosan ka Heri deui. Cobi tina iklan layanan masyarakat ieu tos leres teh acan nyeratna. Ngahemat punya asa kirang merenah. Kadahna kumaha digentos ku vokal naon? Bu nu aya curakan di Kamu ngahmat Bu upami basa Sunda mah nya. Leres pisan tuh kuratna ge tos diwaler oge nya. Kadahna ieu nganggo curug. Ieu masih nganggo pepet. Mata kada diperhatuskeun pisan supados tiasa langkung nyirut sareng saluyu. Tah kumargi tadi hidup tos diajar ngeunaan materina ayeuna hayu urang ngerjakeun LKPD anu tos dibagikeun dina LMS sakola. Atos dibuka sadayana LMS-na bager? Atas Bu. Oh, aya. Atosnya dina LKPD kahiji tugas kahijina teh hidap milarian contoh iklan anu aya dina internet we nu gampil. Kantun ketik wae contoh iklan layanan masyarakat dina bahasa Sunda. Pilarian ku hidap perhatoskeun anu curug pepetna tos leres. Tos kitu tempelkeun di dieu. Tos biasanya carana kumaha nempelkeun dina PDF atanapi dina Microsoft Word. Pilarian kekecapan anu teu kahartosna ku hidap mangga dipasihan waktos 5 menit. Tos beresnya alhamdulillah ayeuna lajeng kana kagiatan nu kaduana hidap mangga ngerjakeun ieu aya 2 nu patali sareng si iklan sareng nulisna vokal bahasa Sunda. Ku hidap di buleudan sakedap ibu share screen heula nya supados benten. Atau sayanya tadi hidap terus ngerjakeun anu pancian kahiji ayeuna pancian kadua mangga hidap ngabuleudan mana nu dianggap sanes dianggap ya urang baca pituduna baca masing taliti soal di handap pilih kurang ageng baca masing taliti soal di handap lamun jawabanana bener di buleudan anu B tapi lamun jawabanna salah berarti buleudanna anu S gitu. Tah urang tinggal sasarengan nu nomor hijinya iklan digigir ngajak sangkan henteu micieun runtah di mana wae. Ieu si iklanna sayogikeun kantong nyalira unggal balanja. Tina pernyataan ieu kira-kira bener atawa salah? Salah, Bu. Salah Bu. Nah, sapertos kitu ngerjakeunana bager mangga dikerjakeun tiasa nganggo aplikasi atanapi tools nu aya dina perangkat hidupnya. Dipasihan waktos 10 menit cekap kang ngerjakeun ieu. Mohon. Mohon, Bu. Mohon Bu. Alhamdulillah tos rengsenya bager. Atas Bu. Terus Bu. Atos, Bu. Kumargi tos rengse sadayana supados pada naon namina pada sapamahaman perkawis eusina urang bahas wae urang kerjakeun dina Jamboard bager ku ibu dibagikeun Jamboardna linkna teh acan dibagikeun nya sakedap.
Mangga gera lebet kana jambotna. Tah Vini tos bergabungnya. Orang cobian di nusa slide nya. Tadi nu nomor hiji mah tos dicobian orang kanu huruf vokalna. Ieu ge sami upami pernyataanna leres ku hidup di buledan B, tapi upami pernyataanna lepat buledana anu S. Mangga Vini bade nyobian nomor sabaraha Vini? Sakedap Bu dibaca heula. Wahyu urang ngahemat. Nah, salahnya punya kedahna ngahemat. Janten di mana nu di buledana? Tah, Saya, sami Bu. gitu. Leres kita aya deui nu bade nyobian? Gitu seueur nu gabung punya. Tah siga kitu bager ngerjakeunana leres. Tos dikempalkeun ku hidup oge dina LMS sakola, mudah-mudahan tos paraham sadayana kanggo materi eusi sareng huruf vokal dina basa Sunda. Bu Abi atos. Muhun ieu tos katawi sadayana tos ngempelkeun dina LMS. Ayeuna urang lajengkeun wae kumargi tos CF kanggo kegiatanana, urang cindekeun heula dina kagiatan dinten ayeuna. Cobi janten huruf vokal dina bahasa Sunda teh aya sabaraha Witri? Ayat 7, Ibu. Aya 7 bentena sareng vokal dina bahasa Indonesia dina Bahasa vokal Indonesia vokal bentena, Bu. pami dina Di bahasa Sunda Sunda mah mah ya ayat 3, Bu. leres pisan. Aya aya e. Tah leres pisannya eta kanggo vokalna pami tina iklan layanan masyarakat. Bentena sareng iklan sanes naon sareng iklan komersil. Abdi deh, Ibu. Mangga ku Witri wae atuh. Upami iklan komersil mah iklan anu ngajual produk panginten ya, Bu. Leres. Pados anu nonton teh mareuli gitu. Upami iklan layanan masyarakat mah tujuanna teh ngageuing ngingetan sareng nyaram gitu tahnya panginten. Luar biasa. Henteu telepat tos leres pisan ngaregepkeun pisan berarti Witri karena materi anu dipedar dinten ayeuna. Terus paling terpisan geningan ayeuna mah urang kana tugas terakhir wae bager mangga lebet kana kuisis. Ieu mah soalna PG gampil pisan. Tah iyanya linkna saleresna tos aya oge dina modul ku Ibu teh. Mangga tiasa join. Mudah-mudahan koneksina lancar ya sadayana. Amin. Ya tos lebat sadayana urang start. Oke, sadayana tos lebat. Tah, alhamdulillah tesna atos dilaksanakeun mugia naon anu di pedar dinten ayeuna teh tiasa janten ilmu pangaweruh anu mangpaat kanggo hidup sadayana. Hatur nuhun pisan Bu Nita ngahaturkeun ka hidup anu paranto sargep kanggo Hatur nuhun pisan ka hidup anu paranto saregep ngiring lawungan dinten ayeuna mugia naon anu dipelajari ku urang dinten ayeuna teh janten ilmu anu mangpaat kanggo urang sadayana kitu bageurnya aya patarosan ditutup. Cekap, Bu. Cekap, Bu. Cekap, Bu. Mohon. Cekap, Bu Ibu dikuningakeun kanggo materi lawungan payun urang ngabahas seragam informasi, struktur sareng wangun iklan. Mangga diaos deui modul anu dibagikeunana supados mingguan payun tiasa langkung aktif deui. Sakitu wae anu kapihatur urang tutup wae ku ngadoa sasarengan. Mangga Rahmat ditutup deui ku doa. Rencangan sayaga saatos urang diajar hayu urang sasarengan maca doa dina manehna sewang-sewangan.
maca doa di kawitan. Rengse, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui minggon payun insyaallah buah sukun buah dalima hatur nuhun kasadayana. Wilujeng semangat bager Bunita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae pidangan video Fir Teaching anu tiasa kapidangkeun. Mugia tina video ieu aya mangpaatna kanggo sadayana. Sim kuring pamit, hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.